Bismillah abdi ngawitan Allah anu sifat Rahman rahmat salam kajungjunan Muhammad Rasul pilihan. Waktos Nabi diisrokeun naraka ditingalikeun ningal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Ari anu kahijina nu digantung teh rambutna bongan di alam dunyana teu bisa nutup auratna. Ari anu kaduana digantung sareng letahna nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna. Ari anu katiluna diiket payudarana bongan nyusulin anakna teu saijin salakina. Ari anu kaopatna diikat dua sukuna bongan kaluar imahna teu saijin salakina. Ari anu kalimana ngadahar awak manehna bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana ngagelis awak manehna ditempo lain muhrimna sabab sok ngomongkeun batur ngomong aib batur. Ari anu kagenepna motongan awak manehna tina gunting narakana anu kacida panasna. Karena dosa manehna masyhur di alam dunyana terkenal ku jalma-jalma bari jeung dipuja-puja. Ari anu katujuhna diiket dua sukuna sareng kadua leungeunna dugi ka ubun-ubunna. Terus dibelit oraina sareng ku kalajengkingna eta kitu siksaana ka
istri tara salatna oge tara puasana tara mandi janabahna oge teu daek kuduna waktu di alam dunyana ari nu kadalapana beungeut siga celengna awak siga keledaina eta kitu siksaana karena di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba ku omongan jeung sikapna oge resep ngabohongna tina sadaya ucapna bari jeung teu dipikirna eta teh gede dosana kaduhung di akhiratna ari nu kasalapana beungeut siga satona tukang fitnah jeung ambekna kanu jadi salakina padahal eta dosana kacida pisan gedena maka urang sing paurna kana siksa pangerana ari nu kasapuluhna beungeut siga satona seuneu asupna biwirna kaluar tina duburna eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamereti salakina teu pisan ditarimana dengki jeung iri hatena teu taat jeung salakina eta kitu di dunyana maka urang sing sieuna tah kitu siksaanana istri nu loba dosana bongan waktu keur hirupna teu taat ka pangerana muga urang sing diraksa tina dosa anu eta jauh tina maksiatna istiqomah ibadahna